Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Sifa Maulana dari kelas 72. Manusa Sunda neangna jalan, hirup anyar anu endah. Hirup endah anu ancar harampa, tapi pasti bakal dating. Tata lawas nyata empat keur anjeunna. Jalan alus teu pakeun. Manusia Sunda ngalelebahan poe engke. Adat lewas geus di urang anu lancar can takentang. Satengahing jalan sagala dirampa. Ulang barang diajarna bisa rasa ku rasa dipake ku jahe. Henteu pangluh hanteu under meun bahulia. Aya tetangga hilang riab pada meang anu orok di jalan jadi caur esu lempur. Aya pangwarna mendengnya ulangna mojang kaisana. Bungah deung bungah kuring. Sedih kuring di batuan. Kiwari anu lain tiar teu jeung usal. Bayi di lurang teh aneh. Can dirimbitan geus orokan teh ku daerah sewang-sewangan. Mautan jadi rasa anu wajib dibayar. Artinya manusia Sunda mencari jalan hidup baru yang indah. Hidup indah yang belum teriba namun pasti akan datang. Adat lama tidak tempat bagi kini. Meski baik tak terpakai, manusia Sunda mengira-ngira hati nanti adat lama sudah dikubur, yang baru belum ketemu. Di tengah perjalanan semua diraba, setiap benda dicoba, dirasa dengan rasa, dikatakan dengan hati. Tiada erat pun tiada lepas. Kalau dahulu ada tetangga meninggal, orang-orang datang lewat, ada bayi di tempat sampah, jadi buah bibir orang sekampung. Ada gadis bunting, semua darah mendapat malu. Suka orang lain adalah suka sendiri. Duka hati dibantu orang. Kini yang lain meninggal tak jadi soal